Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Alhamdulillah nuhun ramang makanca. Dina danget ieu aya hibar pangdu ti sadayana. Mangga madep kum kasadayana. Mangga kanca urang keur ieu deui. Asmarani males pati. Biasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka Jungkal si Kumbang Wulung alias Naratama anu geus kaceluk jadug waduk teu ku pakarang seukeut teh sarta bisa ilmu teluh ti jauhna jeung teluh ingking. Ayeuna sasa teu daya teu upaya iwal ti jujum palikan bari gegerungan nahan kanyeri. Duy kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Wah, ieu mah tangtuna oge ku pangawasan si Surawani yo. Pasti gagedug urang si Kumbang Wulung teh. Di talu. Surawani, mohon tong ngagunakeun ilmu jurig jarian sia. Aing oge bisa ilmu kitu mah. Hayo keluar. Urang adu jajan deuleu. Si Jumra anu sasat paman guruna Naratama si Kumbang Wulung muridna Mbah Jahilun ujug-ujug pebalongkengan utah uger. Geus kitu sarua we jeung Naratama si Kumbang Wulung ge ngadon ngajongkeng ngalempreh lir kapuk ka ibunan. Baturna nu sejen boh rombonganna Mbah Murtadi boh rombonganna si Bajul anu geus taralu ka Naratama jadi gemir mangsar mingsir. Hatena jadi ngoyopos peot badis we genjer di leop leles letek. Tapi najan kitu sabab maranehna geus nganyatakeun tunduk taluk sarta rek bebela ka gegedugna. Mbah Murtadi kapaksa we ngadeuketan si Kumbang Wulung hayang nyaho kunaon sababna pangna nepi ka kitu peta. Punten nuhun. Ieu mah mang sejak nulungan. Kunaon salira teh? Mbah Murtadi bari ngagulingkeun badan Naratama si Kumbang Wulung. Sedengkeun sungut Naratama anu calawak teh dilikan ari breh teh. Si horeng aya nu melag dina genggerongna nu taya lian ti siki kadongdong. Pantes teu bisa kaluar sabab jangkaramatna nyarecep kana lak-lakanana. Geus kitu mah terus ya tuh Mbah Murtadi teh ngilikan sungutna si Jumra. Tumrapna ka Mbah Murtadi kacida ngaranjugna. Sabab sungut si Jumra mah melag teh ku buah salak anu memang kacida sareukeut sisit cangkangna. Mana pantes we manehna oge jadi ngajejer ukur calawak we. Nu katembong teh duanana oge ukur kicipna we nu kerep anu nandakeun minta tulung ka Mbah Murtadi. Ki Bayu, cing tulungan ieu. Kudu dikumahakeun ngabijirkeunana. Geuning dina genggerongna si Kumbang Wulung mah melag si kadongdong. Arina genggerongna Ki Jumra ieu buah salak. Mbah Murtadi ngahehe. Tapi teu lila. Sabab keur kitu teh ngan gobrug si pasar ngarontok. Bari samemehna teu jegag-jegug heula atuh dar we galungan jeung anjing. Mbah Murtadi anu kawilang jadug teh ari gerut jeung anjing mah sasat taya dayana. Tapi kacalana pangsina kadodoran rawek digusur ku si pasar. Nu kari teh ukur calana pokek anu lodrok ku leuheuh. Anjing setan sia. Dipasdaran ku aing. Mbah Murtadi ngajorowok bari mesat gobangna prebat. Gobang Mbah Murtadi disabetkeun kana beheung si pasar. Tapi deui Mbah Murtadi ngagoak sabab si Kipanon kencana ngadak-ngadak karasa nyanyautan. Nyerina lain lumayan.
tobat. Duh, nanahaon itu ha? Nanahaon. Bericul we gobangna. Leungeunna duanana dipake gigi kana panon. Ogo we. Tumerapna kanu sajen oge, beuki ngarasa sieun anu lain memeusan. Kalau banana ngarasa teu ngarti, naon nu jadi sabab pangna timbul kejadian kitu. Lantaran nurutkeun maranehna mah sidik di padepokan Cilanggeng padumukanana Ki Surawani teh taya jelmaan iwal ti anjing mah. Sanes sidik kitu mah blecet we rombongan si Bajul kalabur. Saurang ge taya nu tinggalin. Ngan rombongan Mbah Murtadi anu teu daekeun kalabur teh. Ongkoh apan gegedugna oge Mbah Murtadi keur ngarandapan ka nyeri. Dumeh panona anu kenca ngadak-ngadak jadi bareuh. Anu nyerina lain lumayan. Demeh, wah. Aing tulungan euy, dengan cara nu bae. Mbah Murtadi jadi ambek ka anak buahna. Dumeh kalah kacaricing we. Sabot kitu, kaleba jig Asmarani luncat tina tangkal Ki Hujan. Dasar luncatna Asmarani si Cindewulung anu ngagunakeun gerakan cak-cak murag anu dibarengan ku gerakan sirna bobot. Dina jelengna jeung jeligna kana taneuh teh es duning teu kadenge gebligna. Ari kejelig deket pisan ka Mbah Murtadi. Atuh puguh we. Mbah Murtadi anu keur ngarasakeun ka nyeri teh nepi ka ti buranjat. Marukanana mah aya raja leuweung anu rek ngarekep. Walau, walau, walau. Mbah Murtadi walah-wah weuleuh. Kituna teh terus ngacir bari meungpeunan panon ku dampaleungeunna. Tapi dasar tariking cilaka. Ari bareng bang lompat ari dedak we. Tarangna neungar tangkal muncang. Anu di luhurna ngagantung sayang engang sagede seeng. Atuh. Ana borodul teh engang rabeng sarta ngan ceprot we nyabetan nyocoan Mbah Murtadi jeung Naratama si Kumang Wulung katut si Jumra. Ku kitu teh mah puguh sasat di teungar tangkalna ku Mbah Murtadi anu wosena lain lumayan. Aduh, tobat. Mbah Murtadi kocak dengek. Ogo, najan manehna boga ilmu kawedukan oge. Sarta teu sieun ku jelema jeung memang tukang bobok tukang taro. Tapi ari diseureut ku engang mah teu bulung we beungeut teh jadi bareuh. Panona ngadak-ngadak jadi teu nenjo. Sabab biwirna barareuh. Kitu deui Naratama, si Kumbang Wulung jeung si Jumra. Ukur bati gegerungan we humarurung. Boro-boro bisa kocak dengek. Puguh genggerongna melag ku si Ki Kadongdong jeung Buah Salak. Ari Asmarani mah sabab geus biasa atawa geus wawu deui jeung engang anu sapopoena sasatna kacoo. Ongkoh maduna ge sok diarah. Dipake ubar sakalieun perlu ku maduna. Harita ukur nyerengeh seuri. Bari nenjokeun anu keur gulang-guling gegerelengan. Teu kuat nadah panyereudna engang hideung nu kacida garalakna. Nah, geuning jago-jago anu kasohor bedug. Teu teurak ku pakarang teh nya. Malah tukang teluh. Betaya dayana. Hei. Andika nu sebut si Kumang Wulung teh. Cenah teu buka tuh tergos teh. Sakila tergos Naratama teh ku si Kumbang Wulung dijambret. Ari bre horeng si mana horeng ngembang bolet pertela jirimna Naratama. Atuh puguh we. Tumrapna ka Asmarani lain deui kagetna. Sabab ari Naratama teh sasat musuh kabuyutanana anu geus ngalaman sababaraha kali patelak patutunggalan. Geuning Andika Naratama. Terus sangkanya goreng putus. Ya, menari ka aya kawani, mantap make nyebutkeun banget. Satria mah kudu terang-terangan. Wah licik cilimit. Tadi Arandika nantang guru kami.
Tah, tadi teh pan Arandika nang tanang guru kami. Ayeuna mah tolak aja guru kami. Sor, urang jajah jeung kaula we heula. Memang bereso Andika jeung kaula teh tacan anu asor. Ayeuna urang putuskeun, nya Andika anu lalaki langit lanang jagat atawa kami anu leuwih unggul teh Andika. Kituna teh Asmarani bari jongwe nangtungkeun Naratama jeung si Jumra katut Bah Murtadi. Tapi tiluanana oge boro-boro bisa gelut. Dalah ngicep oge geus teu bisa. Puguh sakujur awakna diseureud ku engang. Jabati eta apa Naratama jeung si Jumra mah dina genggerongna masih marelag si kadonglong jeung buah salak. Paradalana ukur ngareluk we tungkul, sasat wiwirang di kolong catak, nya gede, nya panjang. Lantaran Arandika anu teu bisa ngalawan ka kami. Sob Arandika, eleh ku engang. Jeung ku anjing kukutna kami. Ayeuna mah kami teh rek kabebaskeun Arandika nya. Bira ka itu. Bira rindu ti dieu. Kami mah moal rek mergasa Andika. Cenah eta sumut Andika cara ngelawak. Bae atuh, keun we. Sabab baban tadi oge pas datang ka dieu, Andika teh susumbar. Sumut teh calawakan. Nu mata mending ge disalag. Ambe ngarasa kumaha rasana jelema anu ngumbar sungut teh. Kituna teh bujur Naratama jeung si Jumra katut Bah Murtadi ditejehan. Tapi tumrapna lain deui mata kagetna. Sabab eta tilu gegedug teh nepi ka ngadurugdug badis we kuda kabur. Sidik wewesen Asmarani teh pohara hebatna. Tanaga tejehanana geus teu bisa diukur ku tanaga anu biasa. Geus kitu mah becat we Naratama sabaturna patalukan kalabur. Gicir sakalumpat lampet. Naon Dewi? Eta kalakuan teh kurang berenah. Lantaran tu satria ari ti bongohna mah Aki Surawani nyempad kana talajak Asmarani. Mohon Aki, upami ditilik tina jihad kasatriaan mah Dewi terumaot. Nanging apan saur Aki ge jurus belas asih teh kahiji teu kaing mateni kalawan. Najan kumaha bae alasanana. Margi sadaya sami kepada kaula makhluk Allah. Serta urang teh kedah ngariksa diri. Nu kaduana henteu kaengin rajang lawan. Komo mun bari matak cilaka. Katiluna jurus belas asih teh ngan pikeun ngabela diri tina banjang pakewu anu dilakukeun ku pihak lawan. Dina nyalehkeun lawan teh ulah nepi ka mateni. Tapi elehna teh ulah cecel-bocel. Ayeuna teh jelema teh ku Dewi teh henteu dipateni. Tapi ngan ukur dibentur sungut nawe ku si kadongdong. Pikeun nu katelah si kumbang mulung. Nu sanyana mah si Naratama anakna Ki Sapta teh. Anu kadua nu katelah si Jumra. Eta mah dibenturna teh ku buah salak. Sesa tadi pas urang capek rahem tadi saung padepokan. Lajeng nu katilu nu katelah Ki Murtadi. Tah waktu bade nyabet beheung si pasar. Ku Dewi teh ukur dibentur si kuna tak ku batu karikil. Janten teh nu dipateni. Atuh eta sadayana diseureudkeun ku engang. Da sidik kalakuanna sorangan. Tangkal muncang anu aya sang eyang teh hayo diteungar ku Ki Murtadi. Antuk nama engang na kaluar aramekeun terus nyeureud ka maranehanana. Asmarani mere alasan. Begitu teh apa? Memang kaharti. Jadi Asmarani samemehna ngajeleng kalhur kai teh
Si Ki Kadongdong jeung Salak teh kumaha dibawa, malah sakalian jeung batu karikil sarawu. Eta kabeh jadi pakarang asmarani. Nya keun beda geus ayeuna mah. Ngan rasa aki mah asa kurang panuju teh ku teu paadu hareupan ijen anu jajaten. Ngan anu sidik mah urang sadarea pada terang yen nu katelah si Kumbang Wulung alias Naratama teh apan carek Ki Jumhur oge manehna teh waduh deuteurah ku pakarang seukeut. Tapi buktina ari sungutna kapelag ku si Kadongdong mah manehna teh teu bisa kumaha puguh jadi mamala. Kitu deui baturna Ki Jumra. Awan manehna teh susumbar cenah bisa neluh ti jauhna. Tapi geuning sungutna kapelag ku si Ki Salak mah taya dayana. Tah bukituna eces jentrek atra pertela yen jelema mah taya nu unggul sarta aya we kapesanana. Geus kitu mah Aki Surawani, Asmarani, Ki Bagira, Bah Janur jeung Windu terus we arasup deui ka saung padepokanana. Malah saterusna Ki Surawani, Pancakaki jeung Windu. Windu diterangkeun yen manehna teh muridna Ki Masri ti padepokan Sanggar Waringin ti Gunung Tambak Duyung anu nyambung ka Gunung Padang di daerah Ciwidey. Ari Ki Masri sanyana mah muridna Ki Abdul Somad anu dina zamana memang kasohor. Jadi kitunya. Atuh Aki oge ari jeung Ki Masri madawau. Malah jeung Ki Abdul Somad oge geus teu birek deui. Atuh jeung Bah Janur ayeuna mah jadi loma pisan. Puguh ari kana ngaran mah itu ieu oge geus pada apal. Kan kitu tah tacan jongmok pamprok. Ari ayeuna sasat tepung pisan. Eta teh kersaning nu maha suci. Saur Aki Surawani bari rutret ka sakur nu aya. Laras nun. Dah sok sanajan si puring oge di lemur ku Tawaringin anu teu patos tebih ti dieu. Margi kutara tepang teh jadi teu kantos pano. Dupi ayeuna kuring teh sejak permios we rehna bade milarian itu ramana Nyiwarsi anu wastana teh Ki Bagira. Cek Bah Janur nu maksudna mah rek nuluykeun lalampahanana. Kukum ikan kaula teh rek neangan Ki Bagira bapana Nyiwarsi. Kek kumaha pangna aya lalakon kitu. Aki Surawani nalengteng ka Bah Janur. Kieu nun sayaktos nama. Waktos uring datang ka lemur Cihawu kalaresan warungna Ki Sumanta dijorak ku si Murtadi sabaturna. Malah Nyiwarsi teh bisi cilaka diperkosa ku si Murtadi. Ku kituna ku uring teh ditulungan sarta diselongkeun ka lembur di Kutawaringin. Sabot kitu torojol we deui ieu Jang Windu. Anu maksana mah rek neangan bebene nyaeta Nyiwarsi. Oto darbe dikepung dikoroyok ku anak buahna si Murtadi. Mung untung we kabujang katulungan ku kuring. Saterasna rek dijayapkeun ka Kutawaringin. Ari kuring pangna lumaku deui teh sejak milarian Ki Bagira anu jadi bapana Nyiwarsi. Cek Bah Janur. Kaharti lamun kitu mah.
Eta ari Andika. Ada tos terang Kaki Bagira. Aki Surawani nalengteng deui. Dalah, nu mau itu Canun. Nembe kana jenenganana we. Kitu ge. Oh, saurna Ki Sumanta. Mong saurna dedeganana teh jangkung badag. Sok sasaranganana teh sareng si Cinde Ulung putuna salira. Kitu tak katerangan nu katampi Tiki Sumanta sareng Nyi Warsis teh. Ugi tuhan kuring teh bari sakantenan we neda pitulung manawi uninga karamana Nyi Warsis nyaeta Ki Bagira teh. Bah Janur antukna menta dituduhkeun ka Ki Surawani. Ya, Ki Janur. Deket-deket anak tales. Carek babasan teh mah. Di Baledog kaliwat, di Ciduhan lamokot. Tah, apan eta tan waya di hareupeun Andika teh. Ki Bagira bapana Nyi Warsi sarta minantuna Ki Sumanta. Dah, Ki Bagira. Geuning aya nu nyusul-nyusul. Hadena mah Andika teh ngalongok heula nu jadi anak. Ambeh puguh ulah matak arep-arepeun. Aki Surawani sabada cumarita ka Bah Janur terus we nyarita ka Ki Bagira muridna. Atur nuhun Bah Janur. Kaula teh ngarepotkeun we nya ka Andika. Dan ajan neangan oge uguh ngagunakeun tanaga jeung pikiran. Ari ayeuna urang geus patepung. Kaula teh kacida nuhunna Andika tos nulungan anak kaula jeung akina. Muga we Gusti Nu Mahasih males kana kasayan Andika anu tos dipake nulung kanu butuh dalang kanu susah. Ki Bagira nyaritana semua geuri. Ras ku anakna nu saese meh cilaka. Sabangsuna Ki Bagira. Da kaula mah najan kudu apruk-aprukan dibelan turun gunung unggah gunung oge. Estuning ku karunya we ka Nyi Warsis jeung ka Ki Sumanta. Ongkoh diapan ka Ki Sumanta mah kaula teh kaitung sobat lawas. Nu ayeuna perlu ditulungan. Tapi lain rek neangan jasa atawa neangan buruh. Teu kitu kaula mah. Bah Janur nandeskeun kreteg hatena. Ongkoh kaula teh kacida bungahna. Ku tiasa pajonghok sareng ieu kasepuhan Ki Surawani. Kitu deui sareng ieu putuna nu kasohor disebat pendekar Cinde Wulung. Jadi kitu lalakonna Ki Janur teh. Aki Surawani ngahaminan kana dongengna Bah Janur. Geus kitu malik ka Ki Bagira. Dah geuning kitu Ki Bagira. Hari ceuk pamikir aki mah. Leuwih hade tepungan heula we ka Kutawaringin. Da teu jauh ieu. Ongkoh deui da hade goreng oge anak sorangan. Piraku sageuy urang rek tamelar ka anak. Sabab nupang goreng-gorengna bapa ka anak nyaeta anu tamelar ka anakna pribadi. Aki Surawani ngawawadian ka Ki Bagira. Wah, atur nuhun atuh Pak Guru. Salajeng nanya abdi teh sejak mios bae nyelang bade ngalongok pun anak. Ki Bagira pupulih rek init ka Kutawaringin anu pernah kalereun padepokan Cilanggeng. Wah, semun atuh kasepuhan uring oge nedap permios bae bade mulang ka lembur. Margi asa parantos lami lumaku teh. Ongko ayeuna mah parantos tepang lah sareng anu disusulna. Bah Janur oge pupulih rek mulang sarta ret ka Windu.
kureretna Bah Janur nitah pupulih ka Windu. Geus kitu mah Windu oge pupulih rek mulang nuturkeun Bah Janur. Aki Dewi oge kumaha upami ngiring we hoyong ngalongok ka Nyi Warsi. Asmarani nemrong hayangeun panggih jeung Nyi Warsi. Ulah ini sadare atuh Dewi. Onggoh deh Aki teh keperluan anu penting ke Dewi. Aki Surawani nyaram Asmarani. Anu caram teu ngalobakeun di pamolah. Da maksudna oge lain rek milu-milu teuing. Ieu mah ulah teu teuing we, milu cumarita. Bral atuh Ki Bagira, Ki Janur, Windu. Meungpeung beurang keneh. Aki Surawani ngajurung laku. Geus kitu mah atuh bering we arinit muru ka pasir Kutawaringin. Nukari ukur Aki Surawani jeung Asmarani si Cindewulung katut si Paser anjing kukutanana. Ganja dangu sadayana poe beuki nyerelek ngagayuh ka wanci sore. Tibeh kulon layu ngempur hurung. Beuki sore panon poe geus mimiti nyalingker ka tukangan gunung. Anu katembong ukur ngempurna layung. Nyorot kana mega anu ancal-ancalan ngawangun gambar. Manuk-manuk geus mimiti ngareangan pameutinganana. Malah jog-jog recok moro pamondokanana. Iwal kapinis jeung kalong anu kaluar marangan datangna peuting. Sabab ti beurang mah gawena teh ukur hees ngagarantung dina kakayon luhur. Angin gunung sumiliwir. Beuki lila beuki tiris. Pangaruh hawa gunung anu pinuh ku ibun. Tatangkalan anu tadina ting korosak ting keresek daun-dauna. Harita mah jiga nu eureun lantaran angin peuting geus mimiti leler. Asmarani geus mirun seuneu dihareupeun saung padepokan. Sedengkeun Aki Surawani manggulan pangpungkai keur pisuluheun. Iwal ti bubui sampe jeung belum jagong teh di padepokan Aki Surawani teh taya kadaharan sejena. Tampolana lamun hayang lauk pauk sok moro mencek atawa naheun cangehgar. Harita oge Asmarani keur ngusrukeun sampe di bubui kana lebu durukan. Bari barang dahar saya aya Aki Surawani cacarita jeung Asmarani. Dumeh tadi Asmarani dicaram milu ka Ki Bagira pikeun ngalongok Nyi Warsi anakna Ki Bagira. Aki dan teh Aki sauran aya kaperugian ka Dewi. Aya naon teh Aki? Asmarani nanyakeun ka Akina. Panjang ingetan Dewi mah. Sugan Aki teh geus poho deui. Aki Surawani bari ngahehe. Kieu geura Dewi. Tadi teh basa ka urang aya nu ngajorag. Waktu si Kumbang Wulung keur nangtang bari ngagak-gak seuri. Ujug-ujug babalongkengan. Eta teh di kumaha? Aki Surawani nanyakeun. Tahan Aki, ku Dewi ti dibentur, ku si kadong-dong. Mun tilas digorogotan we dagingna. Ugi si Jumra baturna dibentur ku basalak sesa Ki Bagira. Basa amun Aki mi orang kaluhur geuning. Ku Dewi ti dibantun maksad teh omanedog. Untung we manehna sasalapakan. Cek Asmarani. Tapi eta teh leuwih teuing tina ukuran anu wajar. Sabab sasatna kabongohan. Aki Surawani nyaritana bangun mesem. Ku kitu teh mah kacipta we ku sadareha oge. Saya satu Aki ame manehna alus sorana. Cenah geuning upami palai sae sorat teh kedah digugurah ku si kadong-dong. Saya tadi Aki upami dilawan ku tarung patutunggalan. Da manehna teh cantang tu boboleh. Margi apan si Naratama teh terus kasohor liat kulitna.
Weduk na teraku pakarang seket. Namun geuning aki ada sungut na dicocokan ku si kadong-dong mah. Kaburukan anak teh teu aya. Tah eta teh naon margihna aki. Tungtungna Asmarani nanyakeun ka Aki Surawani. Apesna jelema anu nyebut dirina gagah rongkah teh loba Dewi. Di antarana aya sungutna saperti si Naratama jeung si Jumra tadi. Salian ti eta oge liang ceulina, panonna, boboganana, kanyut kundangna. Liang irungna jeung saliana anu henteu pira. Dah lebah dieu manusa taya nu unggul teh. Kabeh-kabeh teu daya, teu upaya. Sarta ngan saukur bisa walakaya. Ari walakaya teh nyaeta gerak hirup saperti ikhtiar jeung tawakal. Reg Aki Surawani ngarandeg heula nyaritana. Tapi Dewi, najan si Naratama jeung baturna geus kalabur, urang teh ulah cicingeun. Sabab bisa jadi isuk geto maranehna baris daratang deui. Boh jeung guru-guruna sakalian. Tah kusabab kitu ayeuna teh Aki rek ngawirid hiji ilmu pikeun nolak bala. Kayaning ilmu teluh jeung sabangsana. Geus kitu mah Aki Surawani mapatahan Asmarani si Cindewulung ku ilmu keur nolak panggawe lemes anu dilakukeun ku jelema tukang teluh jeung saliana. Sarta antukna lebah mudan Asmarani ditiup ku Aki Surawani. Dah geus cacap ayeuna mah ngan poma ngagunakeunana sing ati-ati. Ulah yang binasa. Ulah hayang binasa. Sabab pantangan pikeun nu geus mibanda jurus welas asih mah. Ki Surawani nutup caritaanana. Aduh kanca, cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Hatur nuhun kanca. Hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.